Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakiran lillah, salata wa salaman li rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji urang panjatkeun ka Allah Rabbul Izzati, sholawat urang curahkeun ka Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, sahabat, tabiin, atba tabiin ila yaumil kiamah. Alhamdulillah di tengah-tengah urang aya juriyah Nabi urang Al-Habib Umar Al-Haddad, aya para kiai, para asatiz. Mudah-mudahan wasilah haladir para kiai, para habaib, diturunkan rahmat di tengah-tengah urang. Termasuk aya anu jelema anu geus kadaluarsa. Jadi lamun cara sayur mah geus basi, nyaeta Kiai Haji Supendi BF. Ari BF naon eta BF? Buya Fendi. Masya Allah, ngaku buya nya buaya, orenganan jero nama buaya. Sohibul haol, keluarga Bapak Haji Wahyu sakeluarga anu ku kaula sangat dihormat pisan. Engke urang di alam akhirat masing-masing ngarampi, malaikat di aras, setan di neraka, jelema di sorga, binatang teka sorga teka neraka, lain di aras, kembali dijadikan tanah ku Allah, kuni turoba, jadi tanah deui. Kotok, bebek, embe, kabeh jadi tanah. Tapi aya binatang nu istimewa nu ku Allah dikasorgakeun. Di antarana aya anjing, ieu ashabul kahfi. Sireum Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, lauk paus Kangjeng Nabi Allah Yunus alaihi salam. Eta mah ka sorga. Tuh urang mah jelema insyaallah kabeh di sorga. Setan mah pasti di neraka. Kira-kira ieu urang nu haladir di dieu jelema asli apa aya setanan? Moal nanya sasaha kula mah ieu Haji Pendi asli jelema apa setan? Atuh kurang dicek bae keaslian jelema ke jeung lainna. Ari setan di mana aya awewe herang sok susuit beta setan. Jelas. Jelas kan? Jelema apa setan? Kira-kira ka sorga ka neraka? Ya Allah, Gusti itu agung. Setan tukang main slot bega nama. Aya weh nu tukang main slot. Ji atuh setan kabeh ieu mah. Setan mah tukang nyokotan eta teh bang emok bae. Naon eta ngaranna? Setan. Memang ari setan meresepna popoekan. Atuh
mentakeun ieu asana ieu mah warga setan kabeh. Masya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mantakan yuk ragap awak orang Masya Allah mudah-mudahan be orang jadi jelema anu ku Allah dijanjikan ini jailun fil ardi khalifah tah manusia nu asli mah ini jailun fil ardi khalifah anu tadi ku kori urang dibacakeun khalifatul ardi anu tukang ngaberesan urusan masalah di alam dunia supaya ulah aya kacampur jeung setan. Jelas setan mah ye baheula teh ya keur samemeh aya jelema sarakah jasanya nama lamun aya nu paeh hawak hayang kunyana bae eta setan hawakna hawak teug be embung dibagi hayang ku sorangan be eta ku kakana berarti kakana naon eta ngaranna setan dibawa ieu teh ya ka masjid sholawat dicekal ku ustad hawak embung dibagikeun dibawa balik sorangan eta ustad naon eta ngaranna setan mun ngariung hayangna berkat bae eta naon ngaranna biangna setan ngariung wajib berkat ya Allah sarakah jasanya nama Masya Allah berarti lamun nu sarakah teh eta naon ngaranna lamun ibu-ibu sarakah jasa salaki teh hayang ku sorangan be eta naon ngaranna tuh cek ibu-ibu ulah kadinya atuh ngomongna ya Allah ya Rabbi mulai kan karagap urang Masya Allah mantakan karasa kuari teh Gusti orenganan ieu teh sorga majang manusia pilihan anu dijadikan khalifatul ardi anu matak setan ditenden di neraka teh ya ieu lantaran ngarusak tatadan bumi kuari ragap awak urang ternyata urang ngarusak tatanan bumi berarti penganut setan tapi orang embung ka neraka hayang ka sorga benar Masya Allah begitu diumumkan di padang mahsyar hadirin diharap berdiri karena bakal ada orang mulia Masya Allah enggak seasanya nabai lain Gusti biar aku udah paski mulia ya bae harudang kabeh lantaran ialah khalifatul ardi Masya Allah pohara luar biasa ashabul kahfi Sayyunus sadai Dikianus sadai Martinus eta mah petinju tama Masya Allah jelema mulia pohara luar biasa kabeh eueun teu kataji pohara luar biasa jelema mulia kabeh dihormati kabeh eueun nu teu ngahargaan lantaran ieulah mulia deuk berangkat ka sorga diistimewakeun kunaon di tukangna kuculuk anjing ya Allah anjing euy kabeh kaget luar biasa iya kanjingnya ilu ka sorga Masya Allah ari haji pendi ka neraka ari anjing ka sorga berarti muliaan haji pendi apa muliaan anjing kemungkin dong kunaon eta anjing bisa ka sorga Masya Allah ketika harita raja ngumumkeun awas kabeh rakyat kudu nyembah karena ieu teh tapekong karena arca kabeh saha anu henteu nyembah kana arca gantung paehan Masya Allah pohara luar biasa
akhirna jang nyalametkeun agama kabur ieu teh ashabul kahfi. Tek Gusti nu agung nyalametkeun agama. Di dinya aya anjing ieuleun kucul be di baledog si anjing ieuleun bae. Prak ngomong anjingna. Ih, atuh kula mandek bilu bae lantaran kula cinta ka anjeun. Tuh, boga cinta. Masya Allah. Sakitu di baledog lagi terus be kucul mimilueun. Kunaon anjing saeuleun ka ulama cinta ka anjeun, cinta ka kiai, cinta kana anu ngembangkeun agama, cinta luar biasa. Sehingga akhirnya diajak, masya Allah, tak anjing ngabogaan cinta ka kiai, ka ulama, ka para habaib hartina nu negakeun agama ku Allah dikasorgakeun. Atuh kunaon Haji Pendi mah teu boga cinta? Teu mungkin dong. Masya Allah, tanda cinta na anjing ketika sarare ashabul kahfinya na diuk dina ieu teh ya guha gerbang gua diuk be. Masya Allah jadi centeng, jadi satpam, siap ngabelaan luar biasa. Tuh pohara luar biasa. Ari ieu mah berkat kiai dicokotan pangmawakeun tuh masya Allah. Mudah-mudahan be nu kumpul di dia KB ia adalah anu bagian daripada cinta ka para ulama-ulama. Insyaallah dihijikeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah tuh sireum Gusti nu agung, sireum Kangjeng Nabi Sulaiman anu ngahibur Nabi Sulaiman datang ka senyum. Masya Allah patabas sama Sulaiman. Gusti nu agung nyeun ngahibur Kangjeng Nabi Allah Sulaiman. Maka yuk di mana aya santri, aya ustad, aya kiai nu mana bae katingali keur sedih, hibur ku urang seuna bungaheun. Insyaallah dengan modal ngahibur para ustad, para kiai ku Allah dikasorgakeun. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah ketika Kangjeng Nabi Allah Yunus alaihissalam dibalangkan saat dihakan ku lauk paus, turun malaikat Jibril. Cak malaikat Jibril, hai paus. Aya naon Jibril? Awas Yunus aya soek be saeutik, aya bared saeutik, diajak pecet maneh ku kaula. Masya Allah. Malaikat Jibril turun, hai paus, aya baret saeutik Yunus disoekeun sungut maneh. Masya Allah. Cak kita paus Jibril, kula timilti dicipta ku Gusti Allah, terus dahar ngagedekeun awak kula, ieu teh kula diniatan kajang nyadiakeun ieu teh tempat Yunus. Lantaran kula geus dibejaan bahwa Yunus bakal da aya di awak kaula, maka kula kabeh daharna nginumna jang niatan ditempatan ku Yunus abeh ngembol di jerona. Tuh masya Allah. Maka anu bebela luar biasa terus kabeh naon be urusana kacang tegak agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dikasorgakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh buktina anjing, tuh buktina sireum, tuh buktina ieu teh lauk anu kabeh nu lain mah kuni turoba jadi taneuh, tapi eta mah istimewa dikasorgakeun. Atuh komo urang mah manusia insyaallah dibere kacintaan ku Allah. Amin. Maka di dia kabeh insyaallah ahli sorga kabeh. Amin ya Rabbal. Jalantaran ngandalkeun amal mah beuh lain ukuran urang. Tuh tadi lamun urang nguji ngandalkeun amal, ieu kira-kira Haji Pendi ka sorga apa ka neraka? Pan eueuh potongan ka sorga. Ibu-ibu ge protes. Eta duit teh acung-acungkeun naon dimaksudna? Masya Allah. Tuh mantakan komo situasi keur kos kieu urang teh perekonomian mejana keriweuh, politik mejana keriweuh, kabeh ngarembet kana sagala keriweuh. Mantakan maningan lobakeun yuk baca doaul kurob nu doa populer, doa Nabi Allah Yunus alaihi
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Keur nyampe datang kadinya bege masalah dek diteruskan pas tajabna hop silahkan dek datang kadinya be duaul kurob la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Masya Allah aya jelema boga susah jasa boga pamajikan hamil 9 bulan hese lahiran bawa ke rumah sakit kudu disesar. Ya Allah sedengkeun kudu duit di muka teu bisa tindak lanjutnya rimbasak luar biasa caknya nanti ya ka dokter geus bae heulan salametkeun sesar bae heula ke kumaha engke teu bisa ayeuna nyana ka mushola teh be salat 2 rakaat dibere tunduh tunduhna luar biasa rep sare datang guru urang Al-Maghfur lah dina impian cak guru orang teh bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Masya Allah kore jatuh dah langsung be nyana nyekel tasbih ente diacung-acung tasbihna teh be asli dia baca teh be tuh eta naon diacung-acung. Masya Allah dibaca kunyana la ilaha illa anta kuntu baru terus bela ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin pastajabna lahu terus be dibaca digerokeun nyana teh bebawa istri bapak ini sudah disesar kaget karena pancan mere duit enggeus cak suster teh di jetes tadi ada bapak-bapak ini ngasih uang eta teh jang bayar eta teu kanyahoan sasahana kulata aya ngagetok bae. Masya Allah asa jadi malaikatnya nah. Tuh pan pohara luar biasa. Masya Allah misterius sahaboa anu mayarkeun nu jelas pamajikana salamet aya nu mayarkeun hikmah maca doa ul qurab la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Tinggal nyana dek balik bingung luar biasa teu boga duit saperak-perak acan. Masya Allah eta mah ari nyieun bisa duit teu boga. Tah eta bangsa Majab Haji Pedi tah mah. Tuh ajaib kedua kali begitu nyana teh be keluar mobil angkot geus nungguan di dieu. Nungguan nih teh begonya teh naik angkot dek dibayar teh cak supir sudah ada yang bayar. Masya Allah datang ka ieu mah atuh beneran deh geus teu mayar saperak-perak aja. Sekalian yang tadi. Naon sekalian jeung tadi. Masya Allah Gusti nu agung. Tah ieulah mantakeunnya urang supaya urang salamet kabeh, urang lobakeun be duaul qurab, doa Nabi Allah Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzo. Sabaraha kali kiai ulah make bilangan geus be saloba-lobana. Ayo be babaca be ku urang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Tuh aduh cak ibu-ibu kula keur puyang ya sakunaon salaki kula bobogohan deui geus teu kudu puyang-puyang teu kudu repot-repot baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin engke ge salaki teh be celak be ngecelak nu dihandak sedih luar biasa balik deui nyana ukuranna geus beta. Masya Allah ieu dagang uduk ieu teh modal 200.000 kapulangkeun ngan 100.000 doang rugi be ieu unggal poe dagang uduk teu kudu sedih lobakeun maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzo. Masya Allah insya Allah kariweuh naon be maka doa eta disebutna duaul qurab. Masya Allah geus kukula diijazahkeun mun kula ngomong ajaztukum jawab qabiltunya ajaztukum
Qabil tu baca doa ul qurab, doa Nabi Allah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Datang ka dieu bae mangga deuk diteruskeun silahkan. Masalah Masya Allah, insya Allah berkahnya mendek maka hadorot ka guru orang Al-Maghfullah Abauji Abah Sepuh Abah Dimyatinya eta andai kata ger henteu maka hadorot lagi langsung be dibaca insya Allah manfaatnya. Taya geus kula sajan di panjang-panjang ge ieu geus tarunduh nya tunduh nya lapar campur ya teh ya Allah sugan teh kula bae kula isin jasa ieu mamanya anak Masya Allah nya diuk digigireun kula kueh be aku nyada kabeh katakan yuk kreatif sarakah teh lain kreatif matakan geus urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang dibere panjang umur jang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala jembar rizki jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala akhir hayat mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah almarhum almarhumah anu ku urang tadi geus dibesuk melalui doa wisol mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana caang lega di jero kuburanana sohibul walimah kahirupana mudah-mudahan ditambah berkah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin bibarkati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ya aliyu ya kabir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir ya farijal hammi wa ya kasifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham dafi al balaya Allah dafi al balaya rahman dafi al balaya rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.